Nawahan sabelah buukna nyungcung dipoto di gigir balik kieu. Anjing mah jadi naon paedan naon. Marane sok main Facebook. Masih keneh ngagunakeun Facebook. Usum keneh. Hah? Teuing kunaon nya? Para pengguna Facebook zaman ayeuna ti leutik nepi ka kolot nyieun statusna teh aralai. Sumpah, Pasti. Jadi urang sok main Facebook cuman ayeuna mah jarang ngupload lah. Jarang status lah nya. Teuing kunaon? Komo bocil-bocil ayeuna mah nyieun statusna teh ngararaco. Sumpah. Ngaco pisan jeung alay pisan kitu kokoloteun nyeun statusna teh aya urang pernah ningali ke itu aya bocil nyeun status jeung kabogona meureun anniversary meureun bobogohan terus dina caption teh ayah bunda jijik baca lagi Allah ya Rabbi. Tah dan ayeuna daripada ngomongkeun batur gitu dosa bulan puasa ini mah geus urang rek ngari atau ngepoan status jeung foto-foto urang baheula akun FB urang baheula. Tah ieu geus kurang geus di scroll ieu geus panghandapna pisan. Zaman 2015 5 tahun yang lalu, Bro. 2015. Ieu mulai tapi dicoba-coba dulu ya. Urang mulai status nu kahiji ya. Kurang bacakeun nya. Maaf kalau selama ini aku nggak bisa selalu jadi apa yang kamu mau. Tapi aku selalu berusaha untuk menjadi apa yang kamu mau. Meskipun kamu gak tahu itu. Maaf kalau aku selalu tak berguna buat hidup kamu. You are my spirit and inspiration. Oh yeah, anjay, spirit anjay. So Inggris ya brother. Spirit bro. Dia buka puasa ta. Lebaran anjay. Alay aing teh nyangka aing pernah alay kieu gitu. Sudah berguna. Tah ieu baca. Siap kurang dibacanya. Maaf jika aku mengecewakanmu, maaf jika aku memaksamu, maaf jika aku belum bisa membahagiakanmu. Ya anjay. Goblok. Eta pasti aya nu bikin status kieu, zaman ayeuna pasti aya, Bro. Zaman ayeuna pasti. Saya urang baheula tahun 2015 teh faedahan naon aing status kieu aing tuh lama putus cinta, Bro. Aing teh keur bucin-bucinan goblok. Untuk ayeuna ulah jero-jero teuing kadenya anu cinta-cinta gitu dah. Ya kurang ke di-scroll. Awalnya manis. Ya kurang ke di-scrollan. Oh iya foto baheula we. Foto baheula ya. Jeung si Uki. Orang scrollan di kahandap. Bang Uki geus kawin ya namanya. Nah, ya kena biasa-biasa. Eta pura-pura teh nyaut. Iya anjir. So Indonesia ya orang bacakeun. Harusnya lo tahu kalau gue nyaah banget sama lo. Terus kenapa lo selalu nyakitin perasaan aing aja? Anjay, kok dicampurkeun gitu eta. Ayo lo, ciga es campur teh ieu baheula aing pamikiran kumaha ieu. Goblok. Cadah bisa. Kalau gue nyaah cenah guys. Tapi kalau gue nyaah. Aja itu ya kata-kata naon eta? Garane geus goblok aing deuk sare. Aduh, dikira ieu keur konten. Oh iya. Itu aya iklan kalau ieu nu bieu geus Siap. Urang scroll di kaluhur kalah. Can aya nu rame euy. HBD. Anjing HBD buat siapa cenah kan? Anjing HBD. Kalah statusna jarang jeung status euy. Baheula urang jarang jeung status. Bahkan aya kabogona teu aktif ya. Aduh, aktif dong astagfirullahaladzim. Iya tingali. Ngetek urang ngetek ka mantan urang baheula tahun 2016 ya. Bacakeun ku maneh aing teu kuat macana sumpah. Siap. Tah nu ieu tah. Iya. Bukan berjanji untuk tidak saling menyakiti, tetapi berjanji untuk tetap bertahan ketika salah satu tersakiti. I love you-nya aku padamu. I love you aku padamu. Pokoknya mah I love you. Aku kepadamu mah ya. Iya, ayo komen. Komen aja di mantan orang. I love you too aku padamu. Oke sayang. Jero ternyata aing ge pernah alay gitu bobogohan baheula.
Mana pernah? Pernah lah. Pasti semua ngalaman jadi. Pasti kalegi ngalaman lah. Pasti sih. Kalau nayangan dia nu rame-rame. Jadi emang pengalaman nu baheula nepi ka ayeuna masih aya keneh ningali. Ternyata Bahkan ayeuna leuwih alay leuwih ti ieu gitu. Alay komo ayeuna berat pisan lah. Ayeuna pokona leuwih berat pisan. Nah, iya. Mun komenan teh, oh iya ayang, oh iya beb, anjay. Mantap asli zaman itu. Ayeuna mah karacau, termasuk urang oge gitu baheula. Termasuk kurang oge sarua sih. Nah, iya naon ieu hidup itu pilihan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang juga di sawah. Maksudnya bro, anjay. Aing teu ngarti ieu naon kadang juga di sawah. Bisa skip sih mau balik gitu. Mau balik ieu. Status anjir aing tingali tah ieu keur usum bebe. Keur usum bebe ieu promosikeun pin ngarti meureun jadi meh loba nu @back gitu heueuh mun ayeuna mah we ama @back save @back. Oh, gitu teuing heueuh. Ini mah garila sumpahna ge. Mun urang mah sih lolobana di nu nyanyian aya di status-statuskeun eta prinsip urang. Gelo-gelona urang eta. Ayeuna geus kana status geus beres ayeuna urang ningalian foto heueuh ngepoan foto aing bageula kumaha anjing. Foto-foto zaman gaya-gaya naon gitu sih buk-buk teh anjay. Tiali. Kira ti BBT urang upload foto. Anjay. Tigali halisna eueuhan sabeula buukna nyungcung di foto digigir bari kieu. Ieu naon paedang naon kieu. Pajarkeun mah anu madut gigireuna euy. Kieu teuing. Next. Saya naon ieu? Urang. Urang anjir. Ningali naon ningali bangkong mah nya. Astagfirullahaladzim. Balik ke topi di kieu topi. Di Jepang da moal ngapung mah nya. Astagfirullahaladzim. Ayo keur gawe. Jadi nyablon itu gawe. Cari rezeki. Oh, aja. Ieu hayang nyaho ieu kunaon tong sisna. Eta urang apa ku gagang sapu. Gagang sapu. Eta baheula bisa gagang sapu baheula di Ieu ku gagang sapu. Ais babatok nama ku tongsis itu batok tongsis cuman teu aja gagang. Di Italian. Oh, di Italian. Anjing ku gagang sapu. Banget ciga next foto selanjutnya kata aya anu sidas anjing geuleuh ke zaman baju rame-ramena cantik anjing ningali aya aing boga bajuna tinggal di mana jeung ieu teh lain di kamera lain ku SLR dengan aya edit foto nu di blur kitu bari jeung bueum fotona ya Allah hingke teh. Terus ieu next foto selanjutnya anjir bulkam ternyata bule kampung lain di Bareman tingkuna mun urang sia tiap di foto tungkul wae ka handap gitu pajarkeun mah ningali bangkong beureun ka handap we tuluy bro bensinnya eueuh nagas atuh. Jadi jam pelajaran oge jam marane jadi mun Facebookan teh entong ieu teh tong alay teh tapi terserah marane tah akun-akun maneh ngan urang ge pernah kitu alay tapi macan ayeuna elah sumpah caga pisan ieu mah. Alright, hush.